Saya pengawasan buah-buah leungit takwan isu teh bakal tunduh ditanya ku batur cek kuat jika nu tunduh nungguan ustad nana anjir kuat hebel leungit takwana pak matak nu hese mapa lain salatna lain zakatna lain saumna ieu tah nilai takwa sabab jelema anu takwa mah geus teu hayang ditempo batur geus teu hayang disanjung batur geus teu hayang dipuja batur geus teu hayang dipuji batur bahkan dihina menikmati hinaan-anana dibenci dicaci dimaki diledek mereka merasakan kenikmatan tina dicaci nah maka jeung nikmat dihina dicaci dimaki sabab dirina apal kana hakikatna Allah dek ngupus dosa ku panghinaan batur Allah dek murulukeun dosa ku ledekan batur Allah dek meakeun dosa ku pangnyaci batur mata hakikatna jelema anu makrifat ka Gusti Allah dihina dicaci dimaki enjoy hirupna teuing urang we da urang mah atuh loba teuing mikirna mikir cangkang dihina nyeri diledek nyeri dipitnah nyeri make jeung nyeri apaan ceuk Allah jelema nu ngahina bakal kahina nu ngaledek bakal kaledek nu mitnah bakal kapitnah nu nyiwit bakal kaciwit matak hirup di dunya tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek bandungan ku ibu dicaci dimaki dihina diledek teu kudu nyeri hate bandungan we tinggal lalajuan hiji buah nu buruk teu kudu dieneuk-eneuk teu kudu dipetik teu kudu diala buah buruk mah jujur murag sorangan jelema nu ngahina nu nyaci nu ngamaki tong dilawan hiji waktu boseneun sorangan well tuh asli tah matak cek ilmu kolot ge hana caraka data sawala pajajaya ngamaga batanga tah ana aya caraka utusan data pasea sawala nyawalakeun perkara anu teu puguh pajajayanga duanana pada kuat maga batangan nu akhirna duanana ngababatang matak lol bahasa kolot nu meunang dibangkol nu eleh ngarengkol nu meunang mah nu ngelehan untuk di dia aya pemuda ya lamun teh mah diajak gelut ku batur kajen itu pinter silat urang pinter karate entong gelut da anger duanana ge cilaka nu meunang dibangkol nu eleh ngarengkol nu meunang mah nu ngelehan atak abdi mah asli ditantang ku batur tara dilayanan rumaos we abdi nu lepat kitu we balik cenah ustadna mah ceramahna teh mangga we atuh cinta akang teraskeun abdi nu rek uih kitu we abdi mah asli dihina ku keur latihan ieu teh hate diledek batur itu latihan matak make baju kieu calana kieu teh pan urang teh jadi apal hate batur nya ustad jadi kopiah tah hapena kunaon si eta sebenarnya gitu keur latihan riadohan sabab hakikat hirup manusia lamun teu dilatih cantang tu kuatna nah ari hirup bapa hirup ibu hirup kuring akur jeung lapan subhanallah dah henteu subhanallah teh maha suci Gusti Allah na teu era ari bibir subhanallah maha suci Gusti Allah ai hate kotor dikukut naon bedana jeung kadongdong alus luar remet eusi dah hakikat ngalusan awak masuk al-babari ibu hayang geulis diwedak di lipstik di blush on nu hese mah amis budi da teu saeutik udakna kanol bibirna beureum tapi haseum beungeut di karukut ieu mah jiga rada nyiniran cek ibu teh ari heuh atuh beungeutna diwedakan bibirna di lipstikan ari haseum beungeut mah da teu katempo geulisna jadi nu hese teh memeres hate Pak lain memeres awak jeung da awak mah nama ke jeung kudu beberes-beberes teuing lamun bener bapa boga geuning eta kolot teu bisa ditolak meureun bapa baheula ngalaman jadi pemuda datang kolot ayeuna pan teu sadar anger rumah teh boboloneun nya nyaan ye kudu saladar ye lamun bener bapa boga awak nu ieu lamun bener bapa boga umur bapak kudu bisa nolak datang kolot ternyata orang tuh bisa nolak datang kolot bau hidung jadi bodas lempang gagah jadi lemah ngomong capetang jadi balelol manusia dituntut entong sombong nah Allah cek Allah teh kami nu ngatur hirup maneh teh kami mata orang tuh bisa nolak ayeuna ustadna kieu teh tungguan 20 tahun ka hareup gua dituntun teu apal mata jelema teu kudu sombong mata keur ngora gunakeun keur ibadah dan nu istimewa mah kolot daek ka masjid geus aki-aki bari regrog diiteuk ongkoh belenyeng ka masjid ta eta nu istimewa mah nah tanaga geus hengker daek keneh nu teu istimewa budak ngora ka masjid naon istimewana jagjag keneh cerdas keneh ngigi ka masjid leuheung tapi ieu aki-aki nu istimewa tadiungan urang riungan ieu
Nu disebut soleh teh lain kuring. Kuring mah ngorak keneh, Pak. Nu disebut soleh mah lamun di dia aya nu umur 70 tahun, 80 tahun tak eta soleh. Ngalaman jengkel ku anak ngalaman, beres anak jengkel ku incu ngalaman, lol buyut ngalaman, beres buyut udeg-udeg ngalaman, beres udeg-udeg kakait siwur. Bea kakait siwur nolol pan hiji nu musingkeun kakait katel. Ngalaman, tapi sifatna ngeluh kolot baheula. Pak Kades nu soleh mah teu tengeluh suka capek jadi kades teh nah mah kejeung tengeluh da lamun dibalikeun cek rakyat Pak Kades capek jadi kades capek iren pan berat di teh eureun nya mata pun lanceuk atawa sim kuring entong dina dakwah tong nyebutkeun capek bisi di teh eureun ayeuna ibu cenah euy hirup teh geuning kieu di dunya teh geuning capek uih we atuh ka akhirat. Manusia mah tong ngeluh, Pak. Ibarat wayang nu diigelkeun ku dalang. Ayeuna kuring bisa sarupa kieu, lain kuringna saha atuh pituduh Allahna. Bisa dibisakeun, alus dialuskeun, mampu dimampukeun, daek ge didaekeun. Bapa daek didaekeun, kuring bisa dibisakeun. Mata tong sirik kanu bisa, da hakikat mah Allah keur ngabisakeun. Dicabut mah yeuh sora kuring, teu kumaha. Dilengitkeun mah memori dina sirah kuring boloho ka tirina nya matak manggeus hirup jelema kudu bersyukur teu kudu riweuh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang nu merekna inilah makna syukur matak subhana teh berat ngamalkeun subhana maha suci Gusti Allah hate kotor ku ulah aya syirik pidik jahil kaniya istren panastren dudupak rulupak teu kaupan cebukan jeung punungan ulah aya da urang geus nyebut subhanallah pan sakapeung mah subhanallah dibaca batur nyeun gedong nyeri hulu subhanallah dibaca batur meuli mobil ratug angen subhanallah dibaca batur meuli mobil ngadon geblus ka rumah sakit hiji waktu subhanallah dibaca batur meuli sawah paeh si eta kunaon eta siksik melik sulit ati goreng pucus belang bayah kaituna panasan jeung teu kaopan panyakit hate sedengkeun bibir nyebutna subhana kunaon atuh subhanallah nepi ka hese-hese teuing mah ieu teh parentahan Allah subhana maha suci Allah artina kudu bersih hate nah mah jeung kudu bersih hate lantaran Allah deuk mere pelajaran nu moal kahontal ku akal nu moal kaberi ku pangarti naon pelajaranana Isra jeung Mi'raj nareka harti ku akal da moal Abu Lahab ngukur ti Masjidil Haram nepi ka Masjidil Aqsa 2 bulan make onta sedengkeun ceuk Nabi kami Isra jeung Mi'raj sapoe sapeuting deuk saha jelema anu percaya Bapak nitahkeun bapak ngomong ka kuring nyarita ka bapak jang ustad di mana di Bandung indit ka Majalengka sumuhun sabaraha jam-jam 10 menit deuk percaya moal sabab bapak indit ka Bandung wae geus hampir 3 jam ceuk kuring 10 menit kumaha ceuk bapak gadebul ustad teh Nabi Muhammad Isra jeung Mi'raj ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nyebutkeun sapoe sapeuting sedengkeun Abu Lahab Abu Jahal ngukur ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa 2 bulan make onta ieu ukuranana ieu saksina nepi ka harita Muhammad diriung ku umum kadzabta Muhammad gede wadul anjeun Muhammad lamun Islam akal-akalan moal ka harti tapi Islam berarti kudu ditampa kunaon ku hate tah matak cek kuring nu tadi Islam datang teh gerak tarima ku hate sabab sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam poe ayeuna mah urang cicingna Islam teh jujur akal-akalan Abu Bakar Siddiq widi ka Rasul ya Rasul di juru teh di belah ditu teh aya randa anak 2 kumaha cek Abu Bakar wios lamun kami dijamin kahirupanana deuk merewe sakilo gandum maka cek Nabi sodakta Abu Bakar bener Abu Bakar dikirim gandum sanggeus asar maka Ali bin Abi Thalib Umar bin Khattab Utsman bin Affan ngariung Abu Bakar ti mana geus nganterkeun gandum ti saha ti rana anak 2 ingat kana bahasa Nabi pastabikul khairati isukna 4 sahabat ngaririm gandum karana anu anak 2 akhirna 2 tahun rana berubah hirupna jadi bos gandum coba tapelkeun poe ayeuna Pak RW bebeja ka kades ceuk RW teh des di urang teh aya randa anak 2 terus deuk nurutan Abu Bakar deuk dibere we sapoe saleter beas ceuk kades bari seuri sok ai kuat karek ngirim saleter beas ka eta randa anak 2
ini teh kakades geus tapak nyakar kusaha ku pamajikanana naha cemuru kunaon make jeung cemuru teu percaya nyieun kaalusan